Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah, ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat, urang kupingkeun wae nya. Cekeno curhat cong, saya Dodo di Lembang. Gimana sih tipsnya biar bisa bangun pagi? Makasih Cekeno. Hatur nuhun Kang Dodo di Lembang. Pertarosanana teh cenah eta kumaha carana supaya tiasa bangun pagi? Aluh, ieu supaya tiasa bangun pagi anu pertama ieu diwartos hareuku nya. Nyuhunkeun pangagugahkeun ka Kabogo ya. Tips anu ieu mah da emang rahasia ampuh supaya bisa bangun paginya. Komo deui lamun Kabogona teh ngahudangkeun teh bari ngancam. Misalkeun ngancam teh sok senayang buru gugah. Lamun teu gugah wae bebe brek balik handai jeung mantan bebe titik. Jaminnya kamu bakal langsung melotot, bakal langsung curing hak ngorejat daripada nulikeun sare mah nya. Tips anu kadua ulah sare. Nah, jadi supaya Sohib Kosmo tiasa gugah anjing-anjing disarankeun ulah bobo, kitunya ulah kulem. Supaya ya Sohib Kosmo bisa tepat waktu. Oge teu kudu repot-repotnya, kudu bangun pagi. Terus lamun misalkeun nunutan sanajan tunuh pas siangna, nya tinggal saharewet we tamanya teu kudu riweuh. Salajengna tips anu terakhir, eta nonah kulemna sareng ayam jago. Pokona mah ya bukan rahasia umum deui nya, lamun misalkeun hayam bisa ngagugahkeun urang tina kulem mun anjing-anjing lamun subuh. Jadi tak lepatna lamun urang nyanak kulem dibakal hayam jago digigireunnya supaya urang bisa bangun pagi-pagi, supaya bisa kongkorongok didang gigireun ceuli kitu tah. Tapi omat milih hayam jago anu alus vokalna nya. Ulah hayam jago anu eraan. Percuma lamun aya hayamna eraan, moal kongkorongok. Komo deui lamun aya jelema digigireunana nya. Duh seun we bakal teh hayam teh. Karantos cerah tipsna cekapkeun adugikeun ka dieu. Atur nuhun kana perhatosanana, urang tepang di sanes waktas. Cekeno pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya cong.